leres nu ditunggu-tunggu gening parantos cunuk nu didago-dago ti bareto parantos nyondong cunuk waktu ninggang mangsa nitih kana wanci nu dipandang mustari bisa riung mungpulung urang jeung dulur jeung baraya di malah Kakang Semar bagea sasumpingna salira kalayan nyanggakeun semahong arasana maya najan ti kaula oge nyanggakeun semahong arasana maya Kakang tua ditarima puja stuti silain ditarima ku leungeun kenca jeung katuhu disimpen dina ati anu moal kakenaan ku owah jeung gingsir imalan cager silaing ibaring pangesto kumaha silaing narada sae Kakang Semar kalayan tansah diajeng-ajeng biti kasono anu luar biasa tinangtos moal aya haseup mun teu aya seuneu aya pikersa naon salira kersa rurumpaheun ka ieu patempatan da geni aya naon ieu teh Kakang Semar Kakang Badranaya nuhun ku digasik ditampina enggal ditanyana narima kana panampianana perjamuan anu sakitu dewek teh asa jadi jelema datang ka dieu disampakeun udud daha sasajian keur dewek katambah saacan pok nyarita dewek disambut ku lagu badaya asa mewah dewek teh ih kitu mungguh ai tamu mah kedah diagungkeun ku salarea heuh ngatepedah teh disama tungkul dewek gila rupina Kakang Semar heueuh teu naon ngan saheulaana saperkara dewek nuhun ku dijamuna di patempatan kadua ti eta memang aya hal-hal nu rek ditepikeun ku dewek pribadi hirup kahirupan di alam dunya di malam tapi saacan pok balaka ngana poko anu dicaritakeun ku dewek saheulaana aya hal-hal anu kudu dewek nyaeta dilempengkeun heula pamadegan jeung ilaing kabeh sabab cek agama nyarek mending keneh jempe oge ibadah keneh tibatan loba omong kaituna pi paseaeun sabab dewek teh geus lila ratusan tahun cicing di dunya langka unggah ka sawarga yakin ciri sabumi sarasa desa Jawadah tutung biritna sacarana bahasa beda dialek beh dituna bisi caritaan dewek matak nyentuh kana kolbu ngagebrak kana manah ngabetrik kana ati dewek menta hampura leuwih ti heula ih teu sawios-wios mangga bebaskeun ih mangga weduk aya di ratu gagah aya di menak cek paripaosna nyanggakeun salira anu langkung paos heueuh bisi kasinggung silain da dewek datang ka dieu henteu make jas jiga batur istuning nali gincing baju oge teu dibajuan dewek awak teh timbalan teu make gojek-gojek acan iwati mikreuh dewek lempang ka dieu nanjak timbalan jeung teu babakalan
nya teu sawios-wios Kakang Semar mangga teh teuing ngiringan bae moal jadi baeud moal jadi amak moal silaing narada moal Kakang Semar bener timbalan heeh dewa-dewa nu nyaksian moal make baeud moal sing persanten we kana manah dewa sadayana heeh bisi da geuning ai hate jelema mah najan deet oge teu kakoet sakitu jerona bisa keneh diteuleman apana bisi kaituna beungeut cing hareup ati mungkin ai beungeut mah heueuh buek tapi ditukangeun ngalelewe timbalan moal baeud moal geuleuh moal heueuh nuhun ai kitu kieu dewek seolah-olah ka dieu hayang cumarita hayang curhat ngeunaan tadi nyaritakeun hirup kahirupan nu melendang di alam dunya sapribadieun dewek we timbal waduh ngalecek asa ke dapur wang melihat keadaan wangku harurung harerang ayeuna mah sawarga teh aya kemajuan cet karek ganti nembe gentos heueuh lampu alanyarnya timbalan loba duit sileung nya kitu teh we hasil reongan heuh tirahayat heueuh kieu ya dewek teh ngaran teh Semar ai Semar singkatanana sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam saheulaana nu kasaksi nu karandapan nu kaalaman ku dewek anu sakitu lilana di alam dunya meureun geus leuwih ti 300 tahun dewek teh timbalan bahasa geus rubah ngomong togmol bari jeung gariha tapi di dieu silaing dipenta kawijaksanaanana sabab silaing teh raja triloka ai tri teh tilu lokal alam sawarga ieu alam awewe alam widadari timbalan kadua alam madyapada alam kajinan katilu alam marcapada alam dunya kabeh aya dina kungkungan leungeun silaing hyang otipati hartina silaing teh kudu jadi gunung pangauban sagarana panangeuhan hamba-hamba rahayat timbalan kudu bisa jadi pamuntangan balarea kudu jadi batur pikeun jalma-jalma nepikeun susah payah pait ketir lara balangsak di alam dunya boh di alam jin boh di alam sawarga hartina teh merata timbalan silaing rek manang ka dewek salaku rahayat wajar da dewek rahayat silaing rek ngaku lanceuk da sidik puguh getih sakocoran urang teh timbalan tapi lamun mudah kana konstitusi yen yakin dewek teh rahayat tah silaing mah wakil rahayat jeung rahayat darajatna jeung luhurna luhur keneh rahayat eta wang ngerti teu ngartos silaing narada timbalan saperti halna bupati jeung wakil bupati luhur mana luhur bupati gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur presiden jeung wakil presiden luhur presiden raja jeung wakil raja luhur raja ai rakyat jeung wakil rakyat luhur keneh rahayat aingnya nya nganung harti rahayat teh dunungan wakil rahayat sia kabeh teh nyata babu dewek hakikatna tapi dina prak-prakana nama jauh teh
Jadi berlakukan. Jauh kumaha jauh anu katempona wakil rahayat teh nyaeta babuna rahayat tapi anu jelas nama wakil rahayat ngababukeun ka rahayatna. Ngawakilkeun Bonghar. Jadi nu diwakilkeun ku rahayat teh naon? Beunghar diwakilkeun ku wakil rakyat. Imah Gedong diwakilkeun ku wakil rahayat. Pamajikan gelis diwakilkeun ku wakil rahayat. Tak aya rahayat nama ukur gegedohna. Ieu di dunya ieu. Timbal. Da dewek teh nyaritakeun dunya. Daw. Dia rek demo. Wah, gini. Bade demo. Ngan demo dewek nguarek ngaruksak pangwangunan. Anarkis disebutna dewek-dewek ngomong demo dewek mang rek cumarita kasih lain ngobrol pak duduaan nu matak ye caritaan teh off the record ulah direkam ku saha we oge bisik panggih jeung jelema ngewa engke disebar luaskeun timbala sing percanten we kakak Semar sing percanten we bener timbala di dunia ieu mah nu kasaksi nu karanapan ku dewek dimimiti baheula gubrakna dewek ka alam dunya uung-awung awang-awang genjlong daratan masih kene budahan bayu batu masih kene beye dewek geus melenang di alam dunya malah cek bohongna aing dagang bubur mutilasi disebut nage wabilal dewek nu teungeunna tapi beak nya timbalan nepi ka reueuna manusia ayeuna geus teu kaitung lobana dunya ayeuna beuki dieu beuki hancur beuki ruksak naon buktina datang halodo hese cai Tigerak datang hujan banjir longsor jeung sajabana ieu teh totone di dunya yen yakin moal pati-pati ruksakna alam dunya leungeun jeung pola-pola manusia ku tingkah pola manusia timbala tapi anu digaris besarkeun ku dewek nyaeta rek muda kana ngeunaan ka pamimpinanana sabab ruksakna alam dunya lain ukur ku sajelema tapi ruksakna teh ku jelema anu boga kawasa anu boga pangkat anu boga duit anu boga berkedudukan hirupna cinekna jelema ngaruh daw loba jelema-jelema anu hayang-hayangan jadi pamimpin ditumpangan ku parahu neangan parahu hayang jaradi pamimpin paboro-boro paonjoy-onjoy nepi ka dibelaan silih sigel kaitu ka dieu aya batur jadi kawan kawan jadi lawan panginitan demi rahayat panginitan demi negara tapi geus jadi kadang-kadang panginitan demi kulawarga demi golongan bedina demi parteina daw nu kasaksi ku dewek ye gimana sabab lain dewek wae media itu ieu loba nyaritakeun pamimpin loba jalir tina janji sulaya tina carita loba saur tanpa bukur loba nyarita tanpa kenyataan anu temahna naon ngadoreksakeun kan lemah ngadoreksakeun ka rahayatna nyangsarakeun ka rahayatna nu matak ieu kajahatan bisa dikategorikeun dua kajahatan hiji blue color crime kadua white color crime ai blue color crime mah kajahatan kelas 3 kajahatan mau domba mau TV mau motor kelas cacah
nu kitu mah moal ngadengdek ke negara tapi anu rek ngadengdek ke negara tur tangga ruksak dunya lintang ti white color crime nyata kejahatan-kejahatan anu berkerah putih anu berdasi turun tina mercy pulpen jeung kertas nyaeta pulpen ditulisan dina kertas ngan sakali nuliskeun pulpen kana kertas duit negara duit rakyat bakal pindah kana rekening pribadi hancur kata inge timbalan rakyat kadungsang-dungsang loba anu katalang sara loba kacaritakeun sumber daya alam di eta negara luar biasa bertumpah ruahna tapi tingali manusia-manusiana loba cicing dina rel loba cicing dina jurang kamaratan hirup loba cicing dina katunggaran hirup cicing dina rel nah sabab kulak-kulapan sabada kitu aing teh urang desa malah disebut nage kokolot lemur dewek teh disebut nage dewek teh kades najan teu boga sarana kantorna tapi dewek anu ngotok ngawo nu nyebutkeun yen yakin eta teh kejahatan-kejahatan kitu anu bakal bisa ngainggeukeun alam dunya kahiji kitu kadua hukum ayeuna teu bisa disebut adil hukum ayeuna mah kumaha duit sasat anu duitna gede muaka kebal ku hukum ya kejadian ya nu matak sagala urusan mu arek beres-beres rek teh beres kumaha nu mariksa bangsat nu dipariksa garong ya timbalan ieu teh geus lingkaran setan kabeh oge jadi Rusia ungu tukang mariksa dipariksa tukang ngahukum dihukum mana juga aing jadi miuni pesok kaluhur mintul kana nafseukeun rahayat mah jiga dewek digunyangan hapura ya ieu muntong baeud cukup moal molotot wae kai digaplok sia isna da mingga ka beda rasa nepi kana hatena oge sia beda dina pelongna timbalan tah nu matak dewek rek menta ka silaing boga kawasa salaku raja Triloka na teu aya silaing hiji numpes kejahatan di alam dunya kahiji kadua na teu hayang silaing ngarubah akhlak-akhlak jelema tinu laku hirupna anu salah kanu bener sakitu pertanyaan ti dewek menta dijawab matak ngeunah kana hate dewek Kakang Semar Badranaya dewek nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kana rupaha kanyaa salira nampi teu baeud silih henteu bisi aing mah teu baeud ka dewek henteu bisi baeud ka dewek mun baeud gelut jeung aing timalan nu matak teu baeud oge kitu kaula teh sok jawab pertanyaan dewek nanging parendene kitu tapi punten bilih melengkung bekas nyalahan ti luhur sausap ramuti handap saibas dampal mamanawian bade sejak babaledogan manawi lempeng kana mamara salira heuh kumaha salira sumpingna ka dieu katawis ku salarea kakurung ku kaula oge katinggal yen salira teh pameun teu teh kurawud hampir baketut paroman teh benten sedengkeun eta beungeut anu beda teh nyaeta ai beungeut teh buruan hate anu aya tumalina kana hate satiap hatena ruwet yakin hatena ge ruwet leres rumah saing
keur pajejeut teh tah eta patarosan samodel kitu teh kaula ngupingna moal rek bisa ngejawab margi kaula teh asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku eta kasauran salira anu teu asa payus mungguh disepuh teu layak mungguh di jalma anu dipi bapak ku diri kaula naon sababna cobi wangsulan deui eta patarosan si lain na teu hayang numpes kajahatan di alam dunia kahiji kaduana na teu hayang sileng ngrubah jalma-jalma teu laku-lapa hirup bener salah kudu bener tah eta we hiji heula nah teu hayang numpes kajahatan di alam dunia eta teh sarua jeung ngarompak kodrat irodat ti pangeran maksud si lain kan jadina hukum jadina pasal kuayana jalma-jalma nu ngayakeun tindakan salah bisa disebut jadi nilai lamun jalma teh geus ngajieun tindakan salah heula kayak kaituna bakal nyaho kana bener sabab aidunya mah dua papasangan kulon wetan kidul kaler poek caang halodo ngiji poek caang awewe lalaki salah jeung bener ayeuna kaula dipenta pikeun numpes kajahatan hartina teh sarua jeung ngarumpak irodat ti pangeran ayeuna cobi ku salira emut dikawit gelarna Kangjeng Nabi Adam nepi ka reuaina manusia ayeuna tetep jelema teh eueuh jelema anu can pernah ngajieun tindakan salah can aya anu sampurna yakin pernah ngayakeun tindakan anu salah jadi kaula mah moal bisa numpes kajahatan di alam dunia tapi kaula mah nyata pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan nya euy tah sarua salira teh neken ka kaula ngajieun pagawean anu eta pagawean teh kaula oge geus teu mampu nah salira aya bongbolongan pikeun numpes kajahatan salwa jeung ngalawan kodrat irodat ti pangeran uluh nya eta emut we ku salira jadi si lain mah kaula mah ukul ngareutikeun ruang lingkup kajahatan gawe naon si lain mangsa ruang lingkup kajahatan seueur kan lamun disebutkeun hiji-hiji sarua jeung kaula teh goongna beuh karya adean ku kuda beureum tapi kaula kadua tadi petarosan teh nyata pikeun ngarubah sifat-sifat jelema tah eta lagi sami ngarupa kodrat irodat ti pangeran naon sababna yen pangeran oge muarek ngarubah hiji kaum sehingga eta kaum teh kudu bisa ngarubah dirina sewang-sewang pangeran geus moal bisa ngarubah sedengkeun rubahna sifat manusia lintang ti manusia sorangan hartina teh kudu aya tarekah kudu aya usaha nah naon kaula teh apan kaula teh makhluk seperti salira setiap boga indung boga bapa eta teh makhluk ayeuna anu kagunganana anu kagungan urang salarea anu kagungan makhluk nu teu indungan nu teu bapaan anu kagungan makhluk nu indungan nu bapaan eta teh muarek ngarubah kaum manusia sainga kudu ngarubah dirina sewang-sewang nah make jeung nekenkeun ka diri kaula henteu salira mabok aluh sia eta hampura dewek ya kalepasan dewek teh bener dasarna tina kaambak nah atuh kadatang ka dieu mawi bari mawa murka kasaku barudak aing teh meupeus keuyang ka barudak di tas salat ka kasalot si goblok teh balangor teuing teh si kurang ajar teh tah nu matak yakin
panggede-gede na gogoda teh nu datang teh lintang ti anak jeung pamajikan ulah atuh ulah kakonengan teuing ku sifatna dunya keun we da eta mah datang perkara di mana datang hade prak urang geura syukur datang hade goreng prak urang geura sabar sabab hade goreng teh jajadian anjeunna pikeun ningkatkeun kaimanan urang jeung katakuan urang kanu kawasa leres abi kawas kacang ninggang kajang timbalan pantas jadi pamimpinna teh reus aing boga di sia teh sarua jeung dewek teh ngadoja bi teh kasih lain teh ngadoja sawang bedarkeun ngadoja nguji kasih lain teh nah da kaula teh leutik kukur segala mentes dewek teh nah make jeung mentes sabab dewek nyaho tadi gambaran di dunia teh itu bisi si lain lepas tina jalur anjeunna tungtungna si lain aya kahayang hayang beungat hayang itu hayang ieu tungtungna si lain bakal digebrus kana jurang kamalaratan hirup ai kitu onama dewek teh reus we mangga nya nuhun da dewek teh nu karasa dewek heuda pamimpin teh kadang-kadang datangna teh lain ti ahli pamimpin teh datangna teh eta we ti jelema-jelema anu geus pada salohor eueuh udagan kaituna teh aita mun dewek mah lain agung ku payung butut dewek mah geus nyaho kaitu kadeda warga desa dewek timbalan tah lamun kitu carana dewek rek curhat deui euy dewek rek minta proyek ka sia oh nah tungtung rek mere proposal buah salira ketua Karang Taruna sia teh proposal Agustusan lain nah kieu dewek rek minta proposal kasih lain caritana kieu dewek ayeuna cicing teh di negara Astina di negara Astina anu Mangku Prabu baheulana Kresna Dwipayana ngaranna nya ai Kresna Dwipayana teh ngecagkeun karajaanana ngabegawan gelarna teh Abiasa ari Abiasa boga anak 3 hiji Dastarata kadua Pandu Dewanata katilu Yama Widura nya ari biasana sistem kerajaan di mana raja lengser ka Prabon anu nuluykeun tahta kerajaan teh lintang ti anak kahiji atawa anak panggedena nya ngan syarat nu utama kudu sehat lahir sehat batin timbalan kulantaran anak kahiji nyaeta hampura ieu teu bisa ningali jadi olongotot tuna naon kitu teh ngaranna teh tunanetra nya dipasrahkeun we ka anak kadua Pandu Dewanata caritana Pandu Dewanata mangkon Prabowo jadi raja Astina Abiasa lengser ngabegawan tah bedieuna Pandu Dewanata boga turunan disebutna Pandawa ari Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul Pandawa teh Dastarata oge boga disebutna teh Kurawa malah jumlahna teh 100 cacak lolong bisa nyieun anak 100 komo mun beunta
Uluh lajeng kulantaran dina mangsa anyar-anyar Pandu Dewanata teh gugur perlaya hak waris tahta kerajaan Astina teh dibikeun ka Pandawa nu kahiji nyaeta Yudhistira atawa Wijakangka ngan kulantaran Sansawawa dititipkeun weh ka uwana nyaeta Dastarata di dieu tah politik adu domba teh anu datang teh ti Plaza Jenar Pati Sangkuning nya surat perintah ngagantikeun Pandu Dewanata pikeun nungguan Sawawa na Pandawa leungit super dewek oh super Semar nya leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana nya we Kurawa teh ngajieun siasat pikeun numpur ludeskeun Pandawa ngan dikersakeun Pandawa teh hirup kene salamet kene tah calon pamimpin eta teh bakal ngajabat jadi pamimpin di negara Astina geus kitu di bubudak komo engke geus gedena bujeng hingga engke nyaah karahayat engke bakal ngeunaan jabatan jeung tahta jadi kumaha tah dewek teh beda proyek kasih lain ari proyek dewek rek natar barudak rek nyitak ngan cara jeung katangtuana teh nguji kumaha nguji na dewek ngajieun huru-hara di kiduleun Astina ngajieun huru-hara bener ngajieun huru-hara di kuloneun Astina dewek rek ngadegkeun negara di eta tempat hartina teh ngajieun nagara di jero nagara ku dewek rek dipentes nah jiwa nasionalisme jeung patriotisme di antara barudak eta aya atawa nyangkaruk atawa henteu tah dewek rek menta kasiling nah aya karaton anu kosong bujeng hingga karaton anu kosong ancak oge aya heeh nya eta karaton Utara Segara timbalan karaton saha karaton Kawisnuan eta kosong bisa dipinjam ku dewek bisa dipindahkeun dina jarak sajam ayeuna biasa bujeng hingga sajam sakedet netra ku kaula bakal dipindahkeun nu bener euy leres asli tapi tong karaton unggul sakalian jeung jerona sofa kursi TV kumplitan nu lobakeun mah konsumsi papaes kembang-kembang di hareupna nya unya aya kembang-kembang maka dinyawe ka toko bunga Holland si ateu ai nya atawa bos Wawan urang adu maniskeun jeung mamah enok nya bisa dekorasikeun ku si lain ngarada timbalan mangga prameswari we jadi babu dewek mangga sakalian jeung si Neng MC na diinjem ku dewek timbalan jang acara mangga keur mapag pejabat sabab dewek diri teh salaku sekjen abdesi bareng jeung Pakades Gagan Wirahma teh eta teh kades Cianjuang anu geus 3 periode anu geus nyaho kana seluk-belukna Bandung Barat babaturan dewek kolot dewek eta teh sugan we kahareupna mah jadi bupati Bandung Baratnya mudah-mudahan amin kitu timbalan tah
Sapuratina timbalan narada timbalan tibatan sia gadang jeung dewek bareng maksudna urang kolaborasi ulah ukur cicing aja dong di luhur silih turun ke handap ke kampung-kampung teh ulah ukurina kampanye hukum ayeuna mengpeung aya kesempatan adi kumaha nyanggakeun ih mangga ieu teh pikeun kasalarea nganu harti kakang mate rek ngajieun percontohan hiji nagara anu ieu nagara teh bakal jadi contoh tuladeun pikeun nagara-nagara ti salawe nagara taganing apal silaing timbala jadi salera teh pikeun nyitak satria pininggit di antara Pandawa Kurawa ku dewek nyaeta rek dicita rek ditanya dagang nah teu ka anak salira hese di lempengna loba heureuy Dita salat teh kalaka kitu we nyaho TikTok bari cek hodam. Leuheung lamun teu hulu charger mah nu bijilna teh. Nya timbalan mangga. Tah kitu wayahna euy. Sapuratina antana badega prajurit itu yeuna sing loba timbalan mangga. Sakalian jeung koki dawuh mangga. Sanggar tari timbalan sangar surya medal teh anin wayana kuda krek dibon timbalan mangga sae mangga iraha ayeuna atawa enjing ayeuna jak omat kabeharana sing beres timbalan cek alok cenah omat MC si eta sae perbawana timbalan mangga ka sing ridho we timbalan mangga atuh saliraku kau ku akang bakal dikantun teu nanaon hayu euy dewek rek pamit hampura sakali dinya ay di sisi lain kasetu kolbu kagebrak mana teu sawios-wios assalamualaikum sampurasun rampes ari nama tu urang wapling heula urang tuang heula sia mah airek ini sekarang ajak dahar kagok rumah sakala laki mah make dewe timbalan mangga dewek rek pamit wayana sapuratina ku saling bereskeun timbalan mangga dewek ini aya tuang raka geus ambek deh teu bisa dipancah kahayangna teh tapi ngungguh manehna mah celikuti celakera ukur tina carita hungku dahat teh nama bersih timbalan di timbalan wayahna Kakang Panji kaula rek ngeritkeun sejumlah para dewa-dewa sejumlah pikeun mindahkeun karaton utara segara miwah eusina nyata pikeun pindah ka pelebah kidul nagara astina timbalan mangga para dewa-dewa sejumlah minta supaya gawe bareng salarea utara segara urang pindahkeun tina waktu kurang tina 10 menit kararompak gitu para dewa jika abdesi gitu teh kararompak nya wayahna Kakang Panji geramiang tandang makalangan sae rampung tawuh tetas pengantika katikas kantun pindara Hamid Adi Bra